Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Memika resep tur mika tresna kana padaran acara dongeng ti Kang Gilang anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasmade Channel. Dina leresan ayeuna Kang Gilang sejam medar hiji carita anu diterbitkeun bukuna ku penerbit Kiblat karangan Yosef Iskandar. Dina judul Perang Bubat. Perang Bubat. Putri Citra resmi ngajerit maratan langit miringeuh ramana geus ngababatang. Dirina sabil meh teu kuat nahan diri hayang kaluar ti kemahna. Tapi ari ras kana dirina anu kudu jadi upeti regog deui bari tuluy nutupkeun lalangsai kemahna. Ret kana patrem pamere paman Mangku Bumi Buni Sora Suralipati. Geus lamokot ku getih manehna neuteu patrem bari mikiran nasibna. Getih nya getih nya demi harga diri negeri Sunda. Duh Rama Prabu, duh ambu indung puntangan kaasih, keresaha ngamalirkeun getih, keresaha ngamalirkeun getih. Sakecelak memang keur kami, tapi ngocorna demi harga diri negeri Sunda. Bagian kidul Wadia Bala. Bagian kidul Wadia Balana. Bobol. Wadia Liman. Wadia Liman. Pager belah kidul. Mahapati Gajah Mada gogorowokan marentah kasakur patih-patih nu ngaluluguan pasukan gajah. Wadia Ajaran. Wadia Ajaran. Curang kerajana. Curang kerajana. Mahapati Gajah Mada marentah ke pasukan kudana. Maju! Panon poe mancaran. Wadia Bala Sunda berak buru rubuh Wadia Bala Majapahit orot-orot. Tiwas ratusan, ngambreg ribuan. Bangkit di dua pihak tumpang tindih palagan bubat ngalai ku kamalir getih. Pangagung Sunda loba nu kabeunangan tingdang heulak di begal pati awakna raca ku rupa-rupa tapak pakarang. Ing pudik-dik Bayangkara Majapahit basa nempo mojang-mojang nu ngalingkung Putri Citra resmi di barung dibarengan ku Garu Masep muntuk ngahampas. Andang ngajorak heat keplos mojang-mojang tinggal luar nyingkahan panarajang gobang Bayangkara Majapahit. Pres patrem niruk jajantung musuhna. Maranehna tarung ayeuna musuh dina adeg-adeg merak simpir. Tapi sanggeus leuseuh mah brar kabeunangan gobang musuhna. Putri Citra resmi jeung ambu pangasuhna meh bareng maragatkeun sababaraha puluh musuhna.
Sunda perang campuh nuker kejadian di Palagan Bubat kasukri. Urang tayang di pendopo kadaton. Ratu-ratu Nusantara guligah pak pekpok tatanya kasakurilingna. Itu gideg iya gideg tapi hawar-hawar sorati Palagan Bubat pika hariwani. Patih Gajah Enggon anu aya di pendopo nyuluran Mahapati Gajah Mada rengkak paripolahna jadi sarwasala. Rek waya kumaha upacara jatuh krami teh Pati? Jeung salah seorang ratu Nusantara nu ejegeler teu sabar. Tangtuna ge moal deui Ki Majapahit, Ki Mahapati keur mapageun urang negeri Sunda ka alun-alun Bubat. Tembal Patih Gajah Enggon bari rampang reumpeuh. Bener teh, cek Ratu Nusabali. Patih Gajah Enggon ukur unggek asa-asa. Kula minta waktu cakedeng, penasaran. Hayang neang ka alun-alun Bubat. Cek Ratu Nusabali. Duh, ulah Kanjeng Prabu ulah. Patih Gajah Enggon rampang rempeng megatan Ratu Nusabali. Kekeh nurek maksa indit, kekeh nu ngahalang-halang. Tapi keun ka Ratu Nusabali nyabut kerisna nu panjang. Patih Gajah Enggon awak ngadak-ngadak nirisan. Gempet komode dipencerong ku ratu-ratu Nusantara nu aya di dinya. Teu bisa kukumaha. Ratu Nusabali diiringkeun ku para panditana muru alun-alun Bubat. Urang kudu nepungan Bre Majapahit. Ayo. Ceuk Ratu Tanjung Kutai ngajak ratu-ratu liana. Patih Gajah Enggon beki kawer. Basarek megatan ratu-ratu Nusantara didupak ku Ratu Palembang tapi kang ngadayagdag. Aletan ratu-ratu Nusantara geus teu bisa dihalang-halang deui, leut ngaleut ka kadaton Bre Majapahit. Atuh puguh bae Bre Majapahit Prabu Hayam Wuruk teh ngajenghok basa nampota tamu agungna ngaranjah ka patengahan kadatonna. Legeuning nahabat kadarieu aya naon? Sri Mahapatih Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk rewasir. Di lebah alun-alun Bubat kadengeuna teu rame aya naon Sinuhun Prabu? Ratu Gurun pangheula nengah. Bisa jadi surat tatabuhan urang negeri Sunda atawa tatabuhan ti urang Majapahitna sorangan mapag pipanganteneun. Tembal Prabu Hayam Wuruk. Tadi suku-suku kami nempo pasukan gajah jeung pasukan kuda. Eta terek diangkeun ke mana? Cek Ratu Paha. Eta geger mapageun jeung ngiringkeun Putri Citra Resmi. Tembal Prabu Hayam Wuruk. Piraku mapag jeung ngiringkeun pepangantenun bersama Greng Pakarang perang? Ratu Pahang kekeh panasaran. Sama Greng Pakarang perang? Prabu Hayam Wuruk jadi ketepaan heran. Nyaan omongan panjenengan teh? Ratu Pahang unggek yakin pisan. Nah hanya boa-boa Mahapati Prabu Hayam Wuruk nyaritana teu kebat. Kaburu nempo Patih Gajah Enggon asu. Kabeneran mana ari pepanganteneun kalah luak leuk neuteup ka ratu-ratu Nusantara. Sabot kitu geblus asup lurusuhan hiji pandita ngora Nusabali. Sinuhun Prabu, di alun-alun Bubat ragot dupekelan pati. Perang dutumpuran antawa orang negeri Sunda jeung Wadyabala Majapahit. Gebeg. Prabu Hayam Wuruk ngagebeg. Renjag ratu-ratu Nusantara teu ngarenjag. Jenghok sakurnu aya di patengahan kadaton. Baru perang. Nah perang. Prabu Hayam Wuruk awakna semu nirisan. Itu pisan Sinuhun Prabu. Tembal pandita ngora Nusabali. Malah ratu kula geger bingungeun. Kudu kumaha peta nyang hareupan perang nu pikaketireuh. Urang kudu buru-buru ka ditu Sinuhun Prabu, ceuk usul Ratu Dompo. Tapi Patih Gajah Enggon Mairan, bener, urang kudu geuwat nyapi kaayaan. Ratu Tanjung Pura nempas Patih Gajah Enggon norek Mairan. Yuk atuh. Hayu, cek Prabu Hayam Wuruk bari teu puguh rasa.
Patih. Prabu Hayam Wuruk ngagentraan Patih Gajah Enggon kewas sadiakeun kareta kancana jeung kuda. Kula jeung ieu ratu-ratu rek indit ka alun-alun buban. Teu ngangkekeun deui Patih Gajah Enggon amit mundur. Kacaturkeun di palagan bubat ka sugri pamiarsa. Sinatria wadia balas undangan kari opatan deui. Rakean Mantri Usus jeung rakean Senapati Yuda Sutrajali satekah polah ngahalangan panarajang pasukan Gajah Majapahit nu rek ngalapati Prabu Maharaja Lenggabuana. Rakean Nakoda Braja jeung rakean Nakoda Bule masih keneh ajeg mageran Prameswari Dewi Laralinsing jeung Putri Citraresmi. Bari jeung eta opat sinatria Sunda teh geus tatuparna, awakna lamongko tu getih-getih dirina jeung getih musuhna. Pasukan gajah nu diluguan ku Mahapati Gajah Mada terus ngangseng. Dia bukan lawanmu. Itu deui pasukan kudana nyereg. Kepunganana beuki ngariut. Pasanggerahan nu nangtungan kari hiji-hijina kemah deui. Nu sejenna mah geus ajur di burak-bari. Rakean Nakoda Bule rubuh katiruk tumbang di tukang sabot bongo. Najan kitu kaburu keneh ngababad suku kuda nu tumpakna ti tutu. Di belah kidula, rakean Nakoda Braja dijorag ku gajah manehna rikat newak salah sahiji tali nu aya dina awak gajah. Purawil, celak. Geus aya dina tonggong gajah bari jeung nu tumpakna mah geus katiru ku keris rakean Nakoda Braja. Rakean Nakoda Braja satekah polah ngadalikeun gajah nu ditumpakan ku dirina. Tapi gajahna boga rarasaan yen anu numpak teh lain dununganana. Tulalenna ku kulapitan rosa ngababukan rakean Nakoda Braja. Rakean Nakoda Braja ripuh nakisan bari guwargiwan. Keuheuh tayuh namah ngantos bae keris ditecepkeun kana beuteung gajah nu keur ditumpakan ku manehna. Gajah beuki meta bari sasegor. Narajang sakur nu aya hareupeunana atuh puguh sababaraha pasukan kuda kasuruduk bari tuluy ka galeh. Sabot kitu ting balesur tumbak-tumbak nu dilempagkeun ku Bayangkara Majapahit ka dirina. Racun tina keris rakean Nakoda Braja tayuhna magis nyaksrak saawak-awak gajah. Sabab tepati lila metana tuluy ngajurah roh bareng tikus rukna bareng jeung tikus rukna Nakoda Braja. Bangsa rakean Nakoda Braja rumanggiyeung nangtung nyaho-nyaho geus dikepung ku opat pangagung Majapahit nu tarumpak kuda. Opatanana bareng ngahembatkeun gobangna bareng mibankan awak rakean Nakoda Braja nu geus teu walakaya. Rakean Nakoda Braja ngarumpuyuk beakeun getih, beakeun tanaga bareng jeung ngarumpuyukna Prameswari Dewi Laralinsing nu kabeunangan ku tumbak. Nampo induna dibegal pati kitu Putri Citraresmi kalap. Patemna pindah kana leungeun kencana dengan katuhuna mulung tumbak nu ngagoler gigireunana. Najan can kungsi tutug diajar ilmu perang tapi Putri Citraresmi teu gimir. Manehna sambat ka guruna. Paman Mangkubumi Buni Sora Dipati. Tanagana ngadak-ngadak rosa ka sugri tumbak jadi karasa hampa. Sakur kuda nu ngajorag dirina dipapag ku tumbakna. Prabu pasukan kuda Majapahit rarubuh. Putri Citraresmi beuki wani kabiring ku dirina Mahapati Gajah Mada nu keur anjeun di tonggong gajah. Nyol seueur. Putri Citraresmi ngalalempeng tumbakna ka Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada reuwaseun geuwat manehna ngenyep tali kadali gajahna.
Basa tumbak geus dilempengkeun ka Putri Citra Resmi. Gajah nu ditumpakan anak Mahapati Gajah Mada rada ngajauh. Tumbak Putri Citra Resmi nancep meneran mata gajah nu belah kenca. Atuh puguh gajah jadi meta. Ngajauhna beuki luhur sorolok Mahapati Gajah Mada ti sorolok katukan blag titeundeut kana taneuh. Gajah nama kabur bari ngadupakan gajah-gajah nu sejena. Rakean Mantri Usus jeung rakean Senapati Yuda Sutrajali masih keneh mageran nang tayungan Prabu Maharaja Linggabuana. Dijorag 2 kuda, 2 bayangkara Majapahit musruh. Dijorag 4 kuda 4 bayangkara Majapahit tiwas. Dijorag 6 kuda 6 bayangkara Majapahit kasabet Congo Gobang 2 Sinatria Sunda. Tapi katinggal lenggak melepaskeun nyawa. Basa rakean Senapati Yuda Sutrajali rada ngangseng katempoan ku salah seorang pangagung Majapahit nu keur ngintip-ngintip bongohna. Gewat ngagadig kudana sebrut cedak neunggar rakean Senapati Yuda Sutrajali nu keur nonggongan. Rakean Senapati Yuda Sutrajali kapangpengkeun ngusruk ka hareup. Beungeutna kaasah taneuh garing ana cengkat deui geus teu mangrupa. Beungeutna lamokot ku getih. Cedak deui kuda neunggar di wangeunana galeong, pru namru. Sabot rek nangtung deui bareyak 5 kuda datang sekaligus. Rakean Senapati Yuda Sutrajali pakepuk nakisan tumbak, nakisan gobang, jeung ngagiwar tina panglulun suku-suku kuda. Jubah bodasna geus aya rupa ka sugri pamiarsa. Jadi beureum semu coklat, jibregu kesang, jibregu getih. Atuh diunggal tempatna awakna. Genep gedug Majapahit kawas numoro bagong, teu mere kasempatan pisan. Jas jos tumbakna, but-bet pedangna. Rakean Senapati Yuda nyacar bolang suku-suku kuda nu ugobangna. Bra-bru kuda ting rumpuyuk ting kudu pru. Nu tarumpakna jelung jelang rok ngepung rakean Senapati Yuda Sutrajali nu geus ngap-ngapan. Belentrang gobang pangagung Majapahit nyabet gobangna. Gobang rakean Senapati Yuda Sutrajali ngacleng bari rumanggieng manehna lemor. Nangen dina kuda-kuda nu lenjong. Tumbak-tumbak jeung gobang-gobang gegedug Majapahit bareng niruk jeung nyacag awakna. Rumpuyuk rakean Senapati Yuda Sutrajali ngarumpuyuk bareng jeung barayakna pasukan kuda nu keur nyaredkeun Putri Citra Resmi ka lebah kemahna. Antepkeun Mahapati Gajah Mada nyegah bayangkara nu rek mateni Putri Citra Resmi. Putrina mah kudu waluya. Putrina kudu waluya. Bayangkara Majapahit tinggal rego. Putri Citra Resmi ngajengjen samar pola. Lieu karamana nu keur patonggong-tonggong jeung rakean Mantri Usus nu geus ripuh. Hatekah polah rakean Mantri Usus ngahalangan sakur nu narajang ratuna. Kaburu katakis ku gobangna ditakis ku gobangna. Dina teu kaburuna kapaksa ditakis ku leungeunna. Ramok kencana jeung geus purutul baloboran getih. Teu dirasa ping-pingan nu dawang kasarepet tumbak teu jadi halangan. Manehna teu reureuh nyabet sakur nu ngolebat hareupeunana. Bangke-bangke wadia bala Majapahit geus patumpang tindih hareupeunana. Prabu Maharaja Linggabuana karak raheut lebah pepeuteyan kencana. Kasabet ku gobang pangagung Majapahit nu tikusruk tina kudana. Rakean Mantri Usus geus teu bisa imeut kana tangtunganana manehna rada anggang ti ratuna.
Kanyahoan ku pangagung keur tumpak gajah, gewat nyentok tali kadali gajahna. Gajah ngabig-brig mulurakean mantri usus didupak satakerna blak nang karang. Leye suku gajah teh nincak dadana. Leye de sukuna ku suku tukangna. Kulahek sirahna nyawana paragat kasugri pamiarsa. Nempo hulu jurit Bayangkara bala mati geus diwas. Prabu Maharaja Linggabuana ngajenghor bareng jeung jeritna Putri Citra Resmi nu tuluy lumpat asup ka kemahna. Prabu Maharaja Linggabuana teh tenjuanana riakan panon geus kolot katambah-tambah kurang sare. Tapi kuda-kudana pageuh keneh masuk tani. Edang lamun digetih teuing geus sabaraha puluh urang gegedug jeung Bayangkara Majapahit nu tiwas ku leungeunna. Panon poe mentrang luhureun embun-embunan. Sora gobang sora tumbak simpe. Nu kadengengan hiemna kuda lengkah jeung lengkahna gajah-gajah nu ngepung dirina. Jolad-jolad Mahapati Gajah Mada nu haralung jangkung nyampeurkeun. Panonna buringha selir mata heulang rek nyamber pitih. Prabu Maharaja Linggabuana taki-taki bari matak aji mapatkeun jampe pamake. Ahung awignam asdu. Sora Handaru ngoyakeun jukut-jukut palagan bubat. Rengkok Mahapati Gajah Mada lengkahna kandeg ngajengjen kasih madang yang Ratu Sunda. Kelper suku-suku kuda. Keleter suku-suku Bayangkara nu ngepung gajah-gajah tingku dupruk darpat. Demi Hyang Sedanis kala di Mandala Balai Agung, demi Hyang Rumuhun Hyang Karuhun, demi harga diri negeri Sunda, kami Linggabuana tadu taluk palias pasrah. Bisi kami nitih wanci, bisi Sunda napak uga. Ayo gerak maju gua Majapahit, gerak maju kabehe Gajah Mada. Ahung. Geleger sora Handaru kajomantara nembus lapis-lapis langit tepi ka Mandala Balai Agung. Renjag para pujangga cantutas eta selengseng seungit 40 rupa kembang. Renjag para pohaci ngangse wawangi nu angin-angin. Para bujangga jeung para pohaci laju tarurun ti Mandala Balai Agung. Ting surubuk ting siriwik nembus 7 lapis langit. Arik alah batan tatit gancang alah batan kilat. Ngarandeg lebah biruna langit palagan bubat. Pung ngapung kumalayang Sukma Prabu Maharaja Linggabuana diiring ku Sukma Prameswari Dewi Laralinsing ditema ku Sukma Sinatria Sunda. Langit palaban bubat nulenglang, panon poe nu manceran tapi jomantara mah. Ting geleger ting gulugur pika ketireun pika keungeun. Renja gua dia bala Majapahit tuluy taranggah ka langit. Taya aling-aling, taya rueuk, taya mega, biru.
Mahapati Gajah Mada Kasima ngajengjen jiga arca Krishna nu lamoko tu getih murag teu karasa. Sukuna nyorocot awakna leuleus lir di bupul bayu. Tumpuyuk tepi kadeku luk tungkul ajen dirina marek plekan. Sumpah amuk ti palapang ngejar tina angen-angena. Panona leumpeuh neteu playon Prabu Maharaja Linggabuana nu melekber wangi 40 rupa kembang. Putri Citra Resmi ngajerit maratan langit basa mireungeuh rum ramana geus ngababatang. Dirina sabil meh teu kuat nahan diri hayang kaluar ti kemahna. Tapi ari ras ka dirina anu kudu jadi upeti regog deui bari tuluy nutupan lalangse kemahna. Ret kana patem pamere paman Mangku Bumi Buni Sora Suradipati. Geus lamoko tu getih. Manehna teu patrem bari mikiran nasibna. Getih, nya getih, nya demi harga diri negeri Sunda. Duh Rama Prabu, duh ambu indung pun tangan kasih. Gersaha ngamalirikeun getih. Sakit celak memang keur kami, tapi ngocorna keur harga diri negeri Sunda. Laju, naon hartina ieu getih kami. Cadu mun kudu dipasrahkeun ka Raja Tipu. Narah mun kudu sumerah ka Gajah Atahwara. Awig nam astu demi harga diri negeri Sunda. Gira papageun ieu kecelakna getih kami kamalirkeun ka Talaga Kahyangan. Pun sapun. Gabres patrem ditubleskeun ku dua leungeunna panceg niru klempengan jajantungan. Aduh Gusti, abi ampun, teu kiat nampi ka sedih, Gusti. Titipna kosong tanggah ka langit. Tembong imutna nu manjang. Karelek nyawa papisah jeung raga. Mungkir kana takdir sanes sareng nampi kadar geninganan. Ngan mendak cocok bieu bae abdi pasrah kanu agung Bapa. Selebar wangi 40 rupa kembang. Para pohaji paheula-heula mapageun laju digondeng mangprung ka langit bareng jeung sukma-sukma para sinatria, para pangiring jeung mojang-mojang nu tariwas di palagan buban. Prabu hayang muruk cunduk ka alun-alun bubar dibarengan ku ratu-ratu Nusantara. Manglipat-lipat kariwas nyang karukna diri Prabu hayang muruk. Cul kareta kancana belesat lumpat ka pasanggerahan nu karihiji deui dituturkeun ku lumpatna ratu-ratu Nusantara. Cunduk kanu dituju jenghok Prabu hayang muruk rumpuyuk deui deku gigireun layon Prabu Maharaja Linggabuana. Nages-nages beungeut layon nu dipapaes ku imut manjang ngadang yang singit kembang. Mahapati, Prabu hayang muruk nyentak Mahapati Gajah Mada nu keur deku bari ngeluk tungkul. Mahapati Gajah Mada nyangkatkeun beungeutna prok padu teuteup jeung Prabu hayang muruk. Leket teh hatena leumpeuh direrab ku wibawa ratuna. Bluk nyuuh sumujud nyung jukut.
Ampun Sinuhun Prabu, ulah rumasa salah. Ceuk Mahapati Gajah Mada bari pasrah. Mana panutan kula Putri Citra Resmi? Prabu Hayam Wuruk nyentak bari tuluy nangtung, getih ngorana ngagolak naja jantung. Lalaunan Mahapati Gajah Mada cengkat, tewasa nembalan ukur bisa nuduhkeun ka palebah kemah nungan kari hiji-hijina deui. Jengkat Prabu Hayam Wuruk lempang nasa tengah lumpat muruh kemah penuduhan. Ana lalang sena dibuka kasampak Putri Citra Resmi geus ngajolopong teu nyawaan. Patrem perak nanceb laput naja jantungna. Getih ngalembereh masihan sinjang sutra bodas kadeudeuhna. Rumpuyuh Prabu Hayam Wuruk deku deket sirah layon Putri Citra Resmi. Biwirna ngageter ti korona karasa nyelak, dadana eungap, luk tungkul. Garajag Cipanona murubut teu kaampeuh. Sanggeus nyium tarang Putri Citra Resmi dibarung ku rasa asih nu taya tandi. Lalaunan layon panutana dipangku dibawa kaluarin kemah. Sinuhun Prabu, kula saparakan ratu-ratu ti sakuliah Nusantara, sejamilu pelah sungkawa. Laju ti mimiti poe ieu danget ieu. Kula saparakan saja undur tina cangkingan kakawasaan Majapahit. Kula saparakan cangcaya inggis sanasib jeung urang nagri Sunda. Prabu Hayam Wuruk teu bisa kukumaha ukur ngalimba. Mahapati Gajah Mada lalaunan nangtung dibarengan ku para pangagung jeung wadia bala Majapahit liana. Paman Mahapati, panjenengan kacida binasana. Geus ngaliwatan wates ditangtikeun ku kula. Sumpah amuk ti palapa panjenengan. Ti mimiti poe ieu cambal. Ceuk Prabu Hayam Wuruk sorana ngageter. Oge ti mimiti poe ieu kula ngamardikakeun kabeh nagara-nagara nu aya di Nusantara. Balik deui kana kakawasaan masing-masing. Ceuk Prabu Hayam Wuruk bari angger mamangku layon Putri Citra Resmi panutanana. Pewarakeun ka sakur pangeusih nagri. Isukan peuting kuralek mingpin upacara serada di ieu palagan pubat. Prabu Hayam Wuruk mungkas sabdana bari lalaunan deku. Ngejangkeun layon Putri Citra Resmi. Cipanona murubut deui teu kaampeuh. Ratu-ratu Nusantara lalaunan darku milu sungkawa ka Prabu Hayam Wuruk. Panon poe rada ngeser saeutik kakolonkeun. Panas nyongkap dibarung ku angin hanyir getih. Hanyir getih. Peuting isukna kasugri pamiarsa. Di alun-alun bubat geus tungkep balarea pagagelak di sabudurinana. Di tengah alun-alun bubat aya papanggungan di papaes sarwa bodas. Rada beh anggang di haripeun papanggungan. Urunan suluh kait candana numpuk di tungtung wetan tapi katungtung kulon. Di luhureun tumpukan suluh ngajajar bandusa-bandusa. Peti parantinga wadahan layon-layon para sinatria. Para pangiring jeung kulawarga Ratu Sunda sabada dimandi sucikeun. Layon Prabu Maharaja Linggabuana, layon Prameswari Dewi Laralinsing jeung layon Putri Citra Resmi
bandusana diteunden rada beh luhur. Kenca katuheunana bandusa-bandusa prapangagung negeri Sunda ditema ku bandusa-bandusa sejena. Di papanggungan ngaharuk Prabu Hayam Wuruk jeung kulawarga kadaton Majapahit. Para pangagung Majapahit diluluguan ku Mahapati Gajah Mada ngaraluk tungkul di katuhueun papanggungan. Kencaeun papanggungan ngajajar ratu-ratu Nusantara bareng ngagundukna jeung para pandita kasewan, pandita kawesnawan, pandita kabrahman jeung pandita kasogatan nu daratang ti nagri-nagri nu dareukeut. Di jarubah koneng jeung bodas hihilaban kacaangan ku obor-obor nuraang sakuriling bungking alun-alun bubat. Bari tenangan Prabu Hayam Wuruk lalauna nangtung tina pangdiukanana dibarengan ku kulawarga kadaton liana. Pandita Agung Nagri Majapahit nu nangtung gigireunana ngahurungkeun sumbu kapas aseup beueus ku minyak nu diwadahan mangkok perak ditanggeuy ku baki taneuh ngawangun kembang tarate. Basa ku balarea katempo di papanggungan Pandita Agung geus ngahurungkeun seuneus suci jep simpe ambekan ge teh sirikna diparekek komodoi sanggeus mangkok-mangkok perak nu ditaranggeui ku para pangagung Majapahit, ku para ratu-ratu Nusantara, ku para pandita geus diharurungkeun mah kaayaan jadi keunggeuman. Prabu Hayam Wuruk galantang ngedalkeun sabdana. Demi Dewa Agung nu Maha Suci, penting ieu sejaman cegeun diri mimpin upacara serada suci nyampurnakeun mulangna dulur-dulur urang kasuarga Maniloka. Perlu dikanyahokeun ku balarea kula sakulawarga pohara ngarasa sungkawa ku kajadian nu teu disangka-sangka ieu. Kula ngarasa kabawa dosa ku tariwas sucina urang negeri Sunda di ieu palagan bubat. Muga ieu rasa sungkawa sing resmi jadi sungkawa pangeussi nagara Majapahit. Muga kabalarea digurit dina ati, dicatet dina angen-angen. Prabu Maharaja Linggabuana Ratu Agung Nagri Sunda, hiji-hijina ratusan Nusantara nu teu nengludeung ngorbankeun pati demi ngabela harga diri nagara katut rahayatna. Muga bae ku tiwasna sucina Prabu Maharaja Linggabuana sawargi entek matak jadi mamala, teu matak ngaleungitkeun kasantosaan hirup uripna urang Majapahit. Rengha Prabu Hayam Wuruk ngalepaskeun napas panjangna bareng jeung merebay macipanon nu teu karasa maseuhan pipina. Lalaunan Prabu Hayam Wuruk ngalengkah tartib nitih taraje papanggungan turun dituturkeun ku Pandita Agung jeung para kulawarga kadaton nu ti kamari mula juuh ku Cipanon. Prabu Hayam Wuruk sukuna seuseut dilengkahkeun bari paneuteup mah antep kalempengan Bandusa Layon Putri Citra Resmi. Sanggeus 7 lengkah kakara norek marengan nyampurnakeun layon ngamimitian ngalengkah. Mahapati Gajah Mada nu biasana pangnyong colangna, pangberegegegna, pangberegegehna peuting haritama. Dirina ngarasa leutik alah batan satitik lebu. Rasa rumasa jeung rasa kamanusaanana tembong dina katidaya jeung kateupayaanana.
Pangacianan helaan tepi kalebah Bandusa layon rakean Senapati Yuda Sutrajali Suwargi. Lengkahna asa kumalayang di jurung-jurung ku aweuhan dunga para pandita nu geueman minuhan jagat palagan bubat. Rumasa kula teu ungkulan naklukeun suda. Mahapati Gajah Mada waleh na jero hatena. Lengkah Prabu Hayam Wuruk geus tunduk kapal bah Bandusa layon Prabu Maharaja Lingga Buana Suwargi. Lalaunan deku bariluk tungkul Pandita Agung gigireunana tartib pisan ngasongkeun mangkok seuneu panyucian. Prabu Hayam Wuruk nampanan bari tuluy bibirna kunyam mapatkeun dunga suci ngantirkeun para suwargi nu marulang ka kalanggengan. Reng saya ngadunga lalaunan Prabu Hayam Wuruk ngasongkeun mangkok seuneu suci diadekeun kana salah sahiji suluh nu numpuk nanggeui Bandusa layon Prabu Maharaja Suwargi. Seuneu tina mangkok lalaunan teurak kana suluh candana. Lalaunan Prabu Hayam Wuruk undur bari cipanona beuki juuh maseuhan pipina. Dang maraju para pangagung Majapahit luluguan ku Mahapati Gajah Mada ditema ku ratu-ratu Nusantara jeung para pandita bareng ngahurungkeun tumpukan suluh candana hareupeunana. Bareng jeung mimiti ngagedeanana seuneu Prabu Hayam Wuruk mundur lalaunan dina lengkah nu tartib. Kitu deui nu sejena basa seuneu geus ngaletak Bandusa tembong luhureun hateup papanggungan nyelebet bandera keagungan negeri Sunda jeung bandera keagungan negeri Majapahit. Namo Siwaya, Namo Wisnawa, Namo Brahmana, Om Mani Padme Hum. Para pandita narikeun sorandunga Namo Siwaya, Namo Wisnawa, Namo Brahmana. Tembal bararea nu ngagem agama Hindu. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Tembal bararea nu ngagem agama Buddha. Hilap pucuk seuneu tanding luhurna gunung-gunung. Haseupna seungit nyambuang ka buana warna-warna. Ngadalingding wawangina kakahiyangan. Para pohaci jeung para bujangga mapakeun di 7 lapis langit, ngabageakeun dina sela-sela baranangna bentang. Bagea sumping para sinatria Sunda. Bagea sumping para sinatria Sunda. Kasugri pamiarsa mitra kaum Dangwa anu mulia. Isukna Prabu Hayam Wuruk ngirimkeun surat ka sulur papayung negeri Sunda. Mangku bumi buni sora Suradipati. Nu kapapancenan ngantirkeun surat para duta nu diwangun ku para pandita Siwa, para pandita Wisnu jeung para pandita Buddha. Eta surat ti Prabu Hayam Wuruk panjang lebar nyaritakeun kajadian prihatin di palagan bubat. Oge dina eta surat dipungkas ku kalimah Kula Bre Majapahit sejamin tak pangampura ka panjenengan jeung kasakur pangeusi negeri Sunda. Ku ayana lengkah jeung polah nu salah ti para senapati jeung wadya bala kula nu diluluguan ku Mahapati Gajah Mada. Muga bae tiwas sucina Prabu Maharaja Lingga Buana sakulawarga jeung para pangiringna henteu jadi mamala pikeun hirup huripna urang Majapahit. Ku kituna kula Sri Maharaja Raja Sanagara Prabu Hayam Wuruk Bre Majapahit seja sumpah di barung kuwenenga ati kasulur tugur karatuan rakean mangku bumi buni sora Suradipati jeung kasakur pangagung wadya bala Yuda kula warga ratu jeung sakabeh pangeusi negeri Sunda. Yen Majapahit
Moal kumawani ngajorag merangan negeri Sunda kalawan temika hayang pikeun ngawasa. Kitu deui negeri Sunda dipiharep ulah males pulih ngajorag merangan negeri Majapahit. Kejadian di Palagan Bubat ulah dianggap bibit berwit mumusuhan. Urang anggap kejadian nugis kaliwat. Majapahit hayang pisan jadi sobat tali mimitran dibarung ugawe babarengan jeung negeri Sunda. Masing-masing jadi negara nu mahardika nu teu patola. Majapahit seja sumpah moal nganyerikeun hate pangmesi negeri Sunda keur kadua kalina. Sedih nutaya tanding sungkawa nutaya padana. Teu cirikna cerik getih nu karandapan ku rakyat Mangkubumi Buni Sora Suradipati. Hadena bae para duta nu diwangun ku para pandita teh barisa ngalalemuna. Tepikeun ka diri rakyat Mangkubumi Buni Sora Suradipati sadra tumarima kana nasibna jeung nasib kulawargana. Nyangker nafsu ngabendung amarah tagen nakasadrahan diri nu kaceluk Batara Guru di Jampang Purohita Agung Nagara. Tapi teu kalis ku kitu rakyat Mangkubumi Buni Sora Suradipati nu kapapancenan jadi sulur papayung Agung Nagara ngarasa teu yakin kana janji jeung sumpah Prabu Hayam Wuruk. Ku kituna dirina nyayagakeun wadia bala sagara nu tanggo dikirimkeun ka wates nagrina Muara Cipamali. Tapi tetela Prabu Hayam Wuruk ngabuktikeun sumpah jeung janjina. Malah Prabu Hayam Wuruk ngirimkeun ekspedisi wadia bala ka Sumatera. Nya ngirimkeun ekspedisi wadia bala yuda ka Sumatera. Inyana mere iber heula ka rakyat Mangkubumi Buni Sora Suradipati yen parahu wadia bala sagara Majapahit menta panang tayunga dina sajeroning ngaliwatan sagara cangkingan negeri Sunda. Lontar alatan kejadian Palagan Bubat. Prabu Hayam Wuruk lila gerimpana. Kulawarga kerajaan Rama, Indung, adi-adina yakin dina kacindekan. Goreng nangaran Majapahit, Gering Nasri Maharaja Rajasa Negara alatan pamolah Mahapati Gajah Mada. Kulawarga kerajaan Majapahit nindakeun putusanana yen Mahapati Gajah Mada kudu dihukum. Tapi eta rancang teh kasusud manten ku usung esangna Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada kabur. Taya saurang-urang acan nu nangenan lolos ti purina. Sababaraha taun sabada Prabu Hayam Wuruk ngawin Ratu Kusumadewi, putri Raja Wengker. Kakara mere ampun ka Mahapati Gajah Mada. Dina kaayaan Majapahit kis nyerorot pamorna. Pun sapun hiang Prabu Wangi sang mokteng Palagan Bubat ampun seja mungkas galur. Seja amit kumawani medar gelar na carita lalakon dilalakonkeun. Pun sapun kahiang rumuhun kakaruhun buder awun. Ampun mun kasabit ngaran seja menta hampurana poma ulah rehet kali anggur sih jurungkeun midang. Pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeung sasukma muga jembar panalarna, muga wening pangajena, kami seja mungkas gurit bejati Palagan Bubat. Ahung, pun sapun ampun paralut.
Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, pedaran dongeng Sunda nu judulna Perang Bubat karya Joseph Iskandar anu buguna diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Urang anggap rengse dugi ka dieu. Sakali deui sim kuring ngedalkeun yen pedaran ieu dongeng teu aya niat rek musik-musik deui ulah mandi. Teu aya niat rek numuwuhkeun deui binih-binih kaceuceup, tapi anu dipihareup urang sadayana sing tiasa nyandak pelajaran dina ieu lalakon. Persatuan jeung kasatuan, dulur jeung baraya urang sanusantara kudu tetep dijaga, ulah tepikeun katumpur, ulah tepikeun kaganggu ku kapentingan sejen. Komo zaman kiwari mah sok tumuwuh, sok ceuyah ku kapentingan politik. Anggur sahayu urang tingkatkeun deui persatuan jeung kasatuan, urang beungkeutkeun deui simpai duduluran anu geus rada anggang, urang raketkeun deui supados bangsa Indonesia tetep ngahiji, sabeungkeutan kuat ngayonan tur nyang hareupan kahirupan kapayuna. Sakitu nu kapihatur carios Perang Bubat urang anggap rengse duwe ka dieu Kasugri minangka terasanana urang baris teraskeun kana carios anu salajengna nyaeta Wastu Kancana. Kang Gilang pamit nuhunkeun dihapunten bok bilih aya cariosan anu kirang genah undak usuk basa nu teu merenah. Lujeng kantun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios waluya dongeng Sunda.